Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngan kalawan nyebat jenengan zat anu ngumpulkeun pikeun sakabeh pirang-pirang sifat kapangeranan. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha maparin nikmat ageung saha Allah di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maha maparin nikmat alit saha Allah di akhirat wungkul. Ngawitan kaula nganggit kana ieu kitab anu dingaranan kalawan ngaran Ar-Risalatur Rohbiyah, bari nyuhunkeun pitulung tur ngalap barokah kalawan nutur hiji jenengan anu sawareh ti pirang-pirang jenengan Allah. Yaqulu bakal ngadawuh saha asy-syaikhu guru. Sifatna asy-syaikhu al-imamu anu jadi imam saha asy-syaikh. Sifatna asy-syaikhu al-alimu tur anu alim saha asy-syaikh. Sifatna asy-syaikhu al-allamatu tur anu banget alimna saha asy-syaikh. Sifatna asy-syaikhu wahidu dahrihi tur anu sahiji dina mangsa asy-syaikh. Wa faridu asrihi jeung anu tunggal dina zaman asy-syaikh. Muhammadun nyaeta Muhammad. Sifatna Muhammadun ibnu Muhammadin anu jadi putra pamegetna Muhammad. Sifatna Muhammadun Sibtul Maridini anu jadi incu ti anak awewe Al-Maridini. Pasaha muga-muga ngajembarkeun saha Allahu Gusti Allah fashu fi muddatihi dina mangsa asy-syaikh. Alhamdulillahi kana lapad alhamdulillahi ila akhirihi. Alhamdu ari jinisna puji eta lillahi anu tetep. Naon alhamdu tangtu pikeun Allah wungkul. Sifatna Allah Rabbil alamina anu ngamili ka pirang-pirang alam. Wal akibatu jeung ari pungkasan anu alus eta lil muttaqina tetep pikeun jalma-jalma anu takwa wungkul. Wassolatu jeung ari rahmat Allah anu dibarengan ku ngaagungkeun. Wassalamu sareng penghormatan Allah eta ala sayyidina muga tetep atas dunungan urang sadaya Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Sifatna Muhammadin sayyidil mursalina anu jadi dununganana pirang-pirang jalma anu diutus kabeh. Wa ala alihi jeung atas kulawargina sayyidina Muhammadin. Wa sohbihi jeung pirang-pirang sohabina sayyidina Muhammadin
Ajma'ina tegesna sakabehna. Amma ba'du anapun dina saenggeusna ma dzukira tina basmalah, hamdalah, sholawat jeung salam atas mandukiro. Fa maka ngucap kaula pikeun anjeun ha eling-eling za ari ieu pirang-pirang lapan anu ditangtukeun anu nuduhkeun atas pirang-pirang makna anu ditangtukeun. Eta syarhun hiji penjelasan. Sifatna syarhun latifun anu lembut naon syarhun. Sifatna syarhun mukhtasarun tur anu diringkes naon syarhun. Syarhu alal muqaddimati atas muqaddimah. Sifatna al muqaddimah al musammati anu dibere ngaran naon al muqaddimah. Tasmiyah birrohbiyati kalawan ngaran ar-rohbiyah. Sifatna al muqaddimah fi ilmil faraidi tur anu tetep naon al muqaddimah dina mertelakeun ilmu anu dingaranan al faraid. Rek dijadikeun hal manga. Sifatna syarhun nafiun tur anu manfaat naon syarhun. Insya'a lamun ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maluhur saha Allah jauh tina sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan kana naf'ahu.